di dieu mah euy. Oh bener si bos areta eta kakak eka godin coba ek udut eta ku aing sampeurkeun geura. Sae kalau konten jika lain kolot wae mun arekeun ieu nyontohan kana bener ka batur teh lain kakak ngagodin aing ngarokok. Ye, Panglima ulah rea bejanya era urang yeuh nya. Gampang masalah nu kitu mah ya asal aya tutup mulut na we nu kieu ya. Aing mah apes aing mah. Ya, ku aing dibere ya. Tah. Naon 2000 emangna urang beungeut tukang parkir? Atuh hayang sabar atuh maneh ih. Yo, anu jalan mah anu beureum sing ngarti we atuh. Aing apes mah yang gede-gede teuing atuh. Aing mah. Ya, tah ya. Tah bos, anu kieu mah main. Tenang mau dibejakeun ka sasa aman. Sok bos, lanjutkeun tangga godina sing menikmati kacidanya bos. Urang eka ditu heula nya. Bye. Heulah kumaha sia we kunyuk ah. Aing apes we aing mah lah. Hayang duit mah hayang duit we teu kehead lah. Kenapa enggak diudang ininya? Kenapa harus diudang, Mak? Kan saya teh mau buang sampah, Mak. Anas mah dikewat ku urang teh boga nanaon. Adipek teh sampahnya. Anu kieu. Hop tah. Kuas nu edan ini teh. Geus bogo aing miceun sampah, hareuh dikewat. Sugan teh dahareun, anu sok ku urang dikewat. Urang teh boga jang muka puasa. Kop hakan ku maneh. Panglima, yo, tagih heula jig tuh. Tukang kalapa anu na mobil kolbak bodas. Jig can mayar atau uang keamanan. Oh, siap bos. Heeh, sok jig. Bisa nana bejakeun ceuk aing Mbah Jarong. Oh, siap bos. Buru. Coba tanya. Kamanan. Mana orang mayar cenah tuh cek bos urang gen. Buru bisa diduruk ku urang. Duh, abi mah di dieu mah padahal asli abi mah padahal di dieu mah. Ajik. Ieu tukang kalapana. Gak kecida di ngosong-ngosong bedog. Sabaraha kitu, Jang? Ieu uang keamananna, Jang. Henteu. Sok we sing laris teh daganganna. Ih, sok sing laras ieu sabaraha? Henteu. Cih, nu jalma teh kalah kabur geuning. Apa sieun bedog gitunya?